Hah? Gitu ya, ngalir kat sudah dengan perusahaan kerkieu mah. Lapar mana? Siap ngobrol nih. Hah? Usahaeun, jangan usahaeun. Yang usaha? Heeh. Kudu kana usaha naon aya kerkieu nya. Nama tuang kena gintir we. Pan modalna teu boga. Hah? Modalna teu boga. Modal? Heeh. Tuh, pikiran modal. Gimana modalnya? Aya sih sabenerna mah. Itu tuh non taneuh. Taneuh nu bapak we. Naon teh? Taneuh. Tanah? Heeh. Di mana? Di ditu Batur, ulah dijual batur. Bapak Uing. Hah? Bapak Uing. Bapak mana? Heeh. Oh, ini jual teh nu batur, ulah dijual nu batur. Oh, doraka. Yo, nyale kan mah bapak mana mau dijual tanah? Yang ulah ting bebeja. Hah? Uing susulumputan neangan sertifikat apa? Naon? Dengan sertifikat taneuhna Oh, aya di mana itu? aya di imah mumpung Bapak Uing keur eueuh kitu. Cuan mah cuang jual we kos itu tuh aya nu butuhin tanah. Saha? Tuh, ngaranna mah calo edan nu di ditu geuning. Calo tanah. Nah, atuh yeuh lah daripada Tapi gila. mere moal ka urang. Kalem aya lah. Ayo. Cuang tangan. Calo edan tuh. Itu calo edan tuh. Nah, Tuh, calo edan tuh. oh, itu. Hei. Dak. Naon euy? Naon? Bukan tadi ngobrol naon? Oh, nanti. Iya, aya ek ngobrol di sih di gua. Di gimana? Di situ, di situ. Nih kalau itu. Jadi kieu nya. Kalau itu Naon itu naon? Oh, eta. Punten nya. Ini kemana bang? Alhamdulillah. Ayo naon itu? Jadi kieu nya. Kita kapan saya usahaeun ya. Kita gaduh tanah. Tanduhun. Kan itu gini udah jual ke mana? Oh kalem aja tuh nggak jual ke rumah Pak Abdi wae. Ayo baru orang di caloan lah. Naik. Sok supaya tuh ya penting macan abi baku kangge usaha apa ya? ngomong mana? Ngomong Saroja. Martabak. tebak. Naon Saroja? Martabak. Baik ajuatan nih karena saroja sih. Saroja. Baik ajuatan. Geus deu heulang ke di bare ku urang sok. Kening sing tarik ngomong teh. Goblok lu kan mana goblok. Ti orang. Ada orang bener. Iku mah ieu lah bener ya. Dinas. Nah, apaan aya ya teh? Karena mah daripada ku ambil dicetak sertifikatna aya di kitu. Sana atas seberapa hektar lu cetak teh? Taneuh teh. Aya lah kana 40. 20 meter. Rek panawe sayang sabaraha teh dinya. Sahem. Kayak jeung amma kabit aya. Aya tuh. Iya, Sertak-sertak mah ya. ayo ura ayo. Weh, martabak. Tebak. Atuh hayu atuh buru. Ntar jadi duit. Mana yang duit? Sarua. Panjang usaha. Atuh hayu buru. Ini goblok mana? Iya. Terus makan di tukang. Wah, benar sejuragan mau tenang pakai halus wae. Cuma balik bikin apa bukan duit. Oh, balik. Saya perlu. Ayo. Riko. Gan. Yo. Happy duitan. Goblok kumaha? Happy duitan deui. Duitun. Di luar wae mah ada jero. Jadi mana? Oh, coba tuh coba. Majikan anggar segitu. Anggar. Satu buat bukan dua pas orang. Oh, sebelah mana?
Boga atuh naon biasa. Coba cai-cai lah. Ngecikeun heula sorangan. Iya. Urang gak gawe deh. Aja ya. Jadi kaurang kan? Oh, kurang mah dia. Seger. Iya naon sih? Ya. Jadi mineral. Jadi kieu kan orang ka dieu teh. Orang nyalon itu bon, kan daek agan itu malina tuh. Soal bata heula. Cukup boleh. Aya 20 mah aya lah. 20. Cuman sabaraha eta teh? Malina sabaraha teh coba. Sugan asup harga gitu. A few moments later. Karena 13 juta lah. 3 juta siap siap. Hayang balas sertifikat tanggal mau teh. Ya kudu lah. Nah, orang baru kali itu deh ya. Oh, itu tadi. Kalau sertifikat kan? Sertifikat IMA. IMA. Itu orang nate kebon. Kebon. Nah siap-siap kali. Oke kali deh. Di dagang kurang lah. Itu orang soalnya jadi. Siap-siap. Soalnya. Lo kemana-mana ya? Mau ah, kesare orang deh. Sok. Hujan angin. Tahan nunda gawe di dinya. Oh, belum. Nunda gawe di dinya saha. Kok enak guys ini mah? Nok lah. Bingung gitu lah. Ini kemana-mana teh? Ya tuh bagian nanyakeun ayeuna mah. Ya, mesti kasep. Heeh. Kasepnya di mana? Sugan wae di mana contoh? Hah? Contoh bos sugan wae di mana? Di mana? Di mana? Di mana di mana? Tah, iya di mana le? Oh, ini itu. Kasep. Assalamualaikum. Sap. Sama bos. Assalamualaikum. Bos. Nope. Sama bos. Yes, kasepnya ke. Nah, tuh. Ya boga pagawe sabaraha di dieu teh? 7 aja dia mah. 7. Genap. Kamarana ayeuna? Genap. 7. Lo gue yang genap. 7. Hah? 7. 7. Kamarana heeh teh? Kira libur ya nama. Libur rek. Gue nage jin ini tuh kada. Jadi dia yang kabeh teh sabaraha heun? Paling kabeh mah 3.000. 3.000. Di mesin 4.000 Sama mesin. sama mesin. 4.000. Tilu. Hah? Tilu. Lorek. Ah tuh geus kitu ha. Nuhun ha. Siap-siap. Assalamualaikum. Nuhun ah. Nuhun ya. Dina budak nyebutna arek ngajual kebon. Hah? Oh, Bener. bener teh ya. Kebon di mana? Kayak heula nah, ani ngomongnya. Heuy, udah budak toy. Gimana di mana ayeuna budakna? Udah kamat tadi mah ini kan itu tuh. Tukang gintir kita nanya kenapa? Teangan, da urang mah teu rumah sarek ngajual kebon. Nanya. Heeh. Asli da gen moal ngajual kebon. Di mana budakna ayeuna? Kan itu lah tukang gintir yang nanya. Tukang gintir? Muka usaha apa nih? Awas ya ku urang si eta mah urang ajar euy. Nah tuh bebeja pisan kemana tuh budak teh nya Wah, bisa-bisa euy, aing ka bawa kan da aing calonna euy. Aing mendingan kabur aing mah cari aman aja. Kabur. Kamana budak kuing teh aya gregeteun pisan geuningannya. Ayeuna mah cuma sertifikat ka imah heula. Mau ibu? Sertifikat heula. Apa ayo mau? Sertifikat Hah? sosial. Sertifikat? Heeh. Kecebun. Ucup. Eta mana ucup? Ya bener maneh teh arek jual tanah. Teu Pak. Bener sia. Teu. Bener. Teu. Ayo sia balik. Ayo balik. Itu benang kiri. Pak. Ucup, main Pak. Ya. Eta tanah teh mau dijual sia teh.
eta bisi hayang apa mah taneuh eta teh rek jang nyunatan maneh eta teh. Atuh Pak, kapan geus gede Pak nya kudu disunatan 2 kali Pak. Tempo gerana nyunjung keneh lain. Nyunjungnya. Atuh Pak. Yo, geus. Eta taneuh pokona ulah dijual. Pokona mau dijual nya awas. Tong hilap gitu. Dukung channel Enggak. Citra TV itu. Oh, geus. Sok atuh. Oke, mulai. Tong hilap dukung Citra TV dengan cara disubrek. Naon disubrek? Disubrek. Mas disubrek itu apa? Sabrek. Oh, sabrek. Pemain anyar biasa pemain Sabrek, anyar, sabrek. pemain anyar. Subrek heeh. Subrek.